Mana Dedi? Belum. Halo, Bapak. Nyebat naon namanya teh? Mana? Nyebat naon? Mana? Nyebat naon? Mun Dedi mana gitu kan? Nyebat naon? Yang mana kasih ya? Nyebat naon? Mana sih ya? Nyebat naon? Mana sih ya? Benih saya pisah. Susis, oh susis, Hai. susis make jagung. Sosis ada mantu teh. Ya, lain sosis eta mah lagu Sule. Hah? Lagu Sule eta mah anu bogana. Bogana. Lamun eta nyanyi kahlina. Oh, ada uang panci sulan oke. Aya. Oh, Aya. si Sule teker bawa penyakit burut. Jadi hese terjadi datang cicing di imah. Ulah gitu, itu teh babaturan maneh. Tapi bener kadang Hang. Si Sule ayeuna jadi artis papan atas teh. Bener. Ayeuna artis anu pangmahaeuna. Oh. Nah, yang mana apa Sule? Sule? Oh ngaran. Hartina Sule naon? Ngaran Sule ngaran. Lain. Naon? Aya hartina teh. Naon? Aya sejarahna. Sekarang. Sule teh nyata hartina teh susut leho. Oh nya. Sule susut teh. Berarti bahorna teh eta nongtot lehonya. Heeh. Baheulana teh, yo lehona teh lol kayeta. Di susut ku leungeun. Berat banget eta. Nepi ka ngerak dina pipi teh. Kayak mamun panggil jeung uing yang si Sule, si nongtot leho ya. Gitu kono. Si nongtot leho. Si nongtot leho. Nya lamun panggil Ayeuna. ucapan yang ayeuna teh keur burut teh. Ai burut mantengan kitu hungku, ai baheula, ieu baheula. Naonna? Sule teh cara lagi nyang entis. Entis-entisna. Entis. Tis. Tis. Ayeuna wah baheula mah tukang keretek. Hah? Tukang keretek, Tukang keretek. kusir keretek, tukang baso. Aduh. Si Sule teh nyaho. Alah, aing mun panggil kep panggil jeung si Sule kitu. Ning nong deh. Nah nih nong. Apaanan eta? Baheula ieu na keretek mah ning nong. Ketoprak. Ning nong. Lamun tukang baso kumaha tukang baso? Baso. Ye, baso. Baso tak man rada gede. Rada gede. Do. Dodo mah bapana belekut teh. Oh bener. Ayeuna. Kalau menyaho nongtot leho, calu diborok, Jeung pegang. begung, kurang giji, Kurang gigi jeung. da taradahar. Amin. Ngamen. Atur nuhun. Benar ya. Atur nuhun. Naon? Bukan aing apa nyahuan. Aing teh baheula si Sule teh panyaho sejarahna. Lain. Hah? Oh itu nuhun. Nama sia Lain Ye. Tuh yang matu itu Nah, emang Yohang. itu kebrokan. Lain aslinya. Aisyah naon? Itu ada segitu. Heuh nyaho si Sule teh kitu keleutik. Lain. Susut leho. Lain teh. Tuh yang ngoi. Nyaho aya susut leho si Sule teh. Iya tapi itu teh. Belah mana? Dibentuk. Heuh nyaho aing. Sahabat. Hah? Si Sule. Susut leho teh jelema. Wani didinya. Goblok. Wani. Naon? Urang mah teh sieun didinya mah da. Naon awi kieu huntu hiji eueuh sieun. Kumis kan sencret jika dikotok. Naon maksudna? Kamu goreng urang. Lah, ieu mendingan goreng mah baheula. Baheula lain dulu, lain sekarang. Bisulna hulu kucat tataran.
di situ naon. Didinya wani. Naon gitu? Wani didinya ka di dia. Wani. Yo wani cina sote. Aisyah kan udah tinggal goblok. Itu ada anak sule. Hei, So, Si buru udah gede tuh, bukan segera tanah wani. Tuh Wani, satu Wani. Wani. Wani mana? So, Ah, benar. ayo tuturkan. Kayak pakai Wani gitu. Ayo. Ini dia. Jeung ieu. Jeung ieu. Jeung ieu Wani. Jeung eta epot. Ieu mah. Eles yang aleku, dadang suara mah. Aran dulu dong suara suaya. Dan Sunan Sumanto. Lamun jeung ieu mah teu wani. Dadang eta leungin masih keneh guntet. Lain Naon sih buntet. tekan leun. Lain buntet. Naon? Metrat. Ya guntet sedap. Amang. Awas. Awas deh kerenang. Bergu kita. Oh jelema unggul. Lain. Gantek kolam. Dia emang cumi-cumi ya sih ya. Si Sule Lek, lamun itu jelema cumi-cumi ieu naon kira-kira? Wah, ya mah sepat buruk. Sepat buruk. Puntennya rada mules dia tuh. Lain pacilingan Aisyah. Dasar cuma kelakuan di pikiran Iwasia dipake. Kan baiknya ya urang mah urang kampung. Oh, Tenang naon, da pada tuh urang lamun di sawah gitu. orang kampung. Heeh. Tim gitu siapa wah? Nah, di mana? Oh, Orang kampung tapi aing mah banget kota. Mana orang kota banget kampung siapa? Kota. Oh, bener situ. orang kota mah. Mana mah hiji-hijina jelema nu jarang ka dokter gigi. Nah, Sok rek pasang behel hese saya teh. Naikkeun di mana coba? Gorowang gitu. Naik motor dibonceng ku abdi ibu. Ngebut jangan. Karena naon nah begitu. Wih, suara naon suka teh rempot. Hah? Topo si pohang gede. Sada atong bener. Sada atong. Eta mah Japati. Oh, manuk segala datang. Berikan ka Garuda nu keur cicing datang. Itu kan ieu aja di anak lah. Tekenging naik ya khusus tos dibayar kudu hajat. Jadi nulang aja tekenging naik ke luhurnya bentar. Ya maju. Lu ai mana tuh nyawa eta sa? Jelema. Lu nyawa lagi jelema aduh Gusti ampun. Nah, begitu boleh Kita pakai disinggahkeun. nulang aja nu tinggal di baju nake bodas. Nulang aja. Terus ieu dalangnya bodas teh teh lajo. Oh, tapi kan alajo di Cipohang. Pak mangga. Ya bener butuh suhu. Belum. Lain tukang suhu belum. Kayak orang teu pakai kacamata ada buremnya panona. Ieu ai mana teh nyawa eta? Saha? Ai di sini teu jauh ciga teu bangun ai. Lain saha eta teh pejabat. Pejabat. Oh, maunya ya pejabat diuk gitu. Justru eta pejabat di kusuk di rakyat. Oh gitu. Heeh, sing nilainya anu caketan. Naon? Urang balik teh heula nya. Nah, Heeh, bener nih. eta teh Bapak Haji Dedi Mulyadi teh eta. Mangga mah, Sule. Alhamdulillah. Gini kan nyanak nu gelo. Mohon gelo Pak. Dia nu gelo, ieu nu edan. Bapak Haji Dedi Mulyadi. Heuh. Mana Dedi? Belum. Allahu Akbar. Nyebat naon nemeh teh? Mana? Nyebat naon? Mana? Nyebat naon? Mon Dedi mana? Nyebat naon? Yang mana kasia? Nyebat naon? Mana sia? Nyebat naon? Mana sia? Benih saintis. Saya kumaha Bapak? Apaan sia teh kasar Pak kumaha? Siapa? Apa kieu-kieu ge mana teh suara Aturan nyari gitu kan tuh. etika kudu dijaga. Memang mana gitu wae sama wah. Ai mana dahar teh kok meni bau bawang. Banyak teh
Nges mau tidak dibawa ke mana? Aduh, meni saya kalakuan. Saya kumaha apa ya swasia saya? Saya pisan pagi teh anggota rombongan kesediaan. Anggota rombongan. Mun pimpinanana Rombongan nek apa? ngal poe. Honor ti kuring, ye narimakna. Ya. Ayeuna geus wani nyebut sia ka pimpinanana hade. Hadena kumaha? Cing cirining pimpinanana geus bisa naikkeun harkat derajat masyarakat. Kami calon si titis. Si titis calon. Sering siap. Bunga manggung dari sia ini kedukan wae kana pingin. Mana emang gua dahar kadu tapi kau ulah. Dengekeun ieu pimpinan. Pimpinan. Ya, anggota honor di dieu ye narima Alhamdulillah. heeh didinya anggota kuring heeh can sia teu mikir Kamu ini apa maksudnya? Tidak mikir. Kamu itu tidak punya utek tahu? Ini kamu mau begitu saja kepada aku. teu mikir maneh teu mikir teu ngukur ka ujur Para bangana. heeh aing mah mere duit sia nu narima ari aing pamajikan hiji sia mah 5 kali kawin Aduh, setek itu. Kau telah hebat. Naon saya ngomong naon sia? Wah, aku satu saja. Aku takut sama istri. Kamu mau wanian sih? Ada orang mah hiji we. Rek gua enggak diontrok. Orang mah apa ceritanya tuh wani ngomong kosek kira-kira Ya, ngomong wani. kita lamun aing goblok setek. Pohonan. teu kenging kitu teu kenging nudik-nudik ka batur di ontrok teu kenging nya teu kenging sakali-kali deui nya teu kenging Tong disebutkan di antara memang geseng geus sekali. Kita mah lain diontrok pak. Naon? Silaturahmi. Tapi kolot serem yang barang. mantap ge nanaon ge aya ilmu 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 kenang bagian tukang kenang ilmu nyandung mah ku guruna ulah kasule kao atuh Aing tuh aing teh asa ini. Di luar. Orang mah teu wani nyebut anjing mana mau wani. Tapi mah anjing lain anjing. Oh, anjing. Anjing mah kasar. Oh, anjing. oh anjing kasar anjing hayang kasar lemeskeun kumaha Diamplas yeuh. Karunya tuh. Anjing diamplas. Belagu baingankeun dalam dadan mungkin mandi lemurna tinggal panah yang kada dibawa kabeh lain panayagan, amajikan panayagan mah. Keluarga Orang warga di sana Pak Gumargi ya orang mah. Jadi kaset seri ayeuna. kasak seni dengekeun Nah, Pak, bedana panggung di Lembang ini dia. Di Lembang mah pinuh ku gantungan, dia pinuh ku mangandeu. Panjang di mah panjang. diajar nya ngabejaan seniman teh loba barangsa ka kolotnakeun akibat keur loba bangunan awur tah dihamur-hamur kabelaan kanyun Kanyut. Tuh. tuh keur populer ditata manajemenna diatur rezekina nya ka pamajikanana terus hebat maneh Mohon maaf Bapak, kanyut itu apa ya? Aduh, ya kanyut teh kanyut jadi sebangsa ya sebangsa. Sebangsa itu adalah sebangsa yang amurayot gitu loh. Jangan bentuknya itu seperti itu kanyut. Bener, lain heureuy. Yang aku tahu mah kanyut kunang. Aku Ada. tahu. Kalau kanyut yang lain aku nggak tahu. nah ari kanyut teh bentukna kumaha jelaskeun Jadi begini ya. Aku kalau kanyut doma tahu. Ini kanyut yang mana dulu? Bila aku kuain dulu ditolol, gak bisa teh. Tuh mikir siapa? Biar jelas. Aduh, Supaya tidak ada pembodohan publik. pembodohan publik sih pembodohan publik, tapi aduh, masa ditolol-tololin? Aduh, jangan awas begitu dong. kamu menerjemahkan kanyut harus tepat Iya. kalau salah Jelas, bisa salah. menafsirkannya salah menerjemahkannya nanti ada penistaan terhadap kanyut
kanyut masalah tafsir ya masalah barudak kudu jelas Kanyut ya masalah tafsir barudak leutik kudu jelas supaya barudak oge paham bahasa Sundana jelas Ya. kanyut kunaon disebut kanyut kasar naon jelaskeun kumaneh kusabab lamun barudak ngadengi nu teu jelas teu puguh barudak mah gampang nangkep ngomong gancang supaya maneh apal gancang ngomong yen barudak di dieu mah kana rinter tapi eleku seniman Bekasi sok ngomong nu bener ngomong kanyut naon anu bakal dijelaskeun ku maneh dah di ayeuna sok nu jelas nu jelas nu jelas diuk erek dieu kumaha da ada pengali buat renyep kieu nantai kanyut sok ada pengkeran sok tanya no ye sok karunya itu kolot tuh gitu nah calik dah sok sakedap deui bade deureuk kurohan sok jelaskeun jadi ai kanyut teh bangsa ning anu ngaburayot aing nu ngaburayot teh kanyut cabak nya kitu betulna kanyut teh barang anu ngaburayot kunaon disebut kanyut eta mah sabab siga kanyut nu jelas atuh ngajelaskeun teh jadi kanyut teh sok nimbul ke naon balukan tinu kanyut naon masalah nu kajadian lamun tinu kanyut bakal loba nu kajadian naon di antarana lamun yuk nanti si awewe naon si awewe anu sok pak pelenung nah jadi awewe nu teh masalah naon yang kanyut pak pelenung teh bakal jadi budak kulantaran aja nyut lain eta atuh nu dijelaskeun teh bahasa Sunda panaya istilah naon pot kanyut kuna wadah duit kanyutna punuk kanyutna punuk sieunan nya pot kanyut nataran wanian eraan tapi kadang-kadang wanita jelema itu wanian ngalair kanyut maneh eta mah aing ngawanian juga siap peot kanyut siapa oh